Sampurasun. Tepanggen wasta pun ada Ahmad Supriyanto, simkuring guru di SMA PGRI Cicalengka anu janten mahasiswa program profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 4. Dina video ieu bakal ditonton perkawis perangkat pembelajaran, rancangan pembelajaran, LKPD, bahan ajar, sareng evaluasi. Hatur nuhun, wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha ada nama? Kata-kata, Sada warti aja. Ayo urang adoa sasarengan. Ya Allah, lancarkeun pembelajaran poe ayeuna. Semoga ilmuna manfaat dunia wal akhirah. kalian mengerti doa kami mah anu teu dalam oge didoakeun supados aya dan bahasa tradisi teh nyokok karena bahasa tradisi kakandungan utamana dina 7 bulanan. Aya keneh di bumi? Iya. Aya nya? Aya. Nangke pengalaman di bumi dikaitkeun sareng pembelajaran di dieu supados langkung anteng. Nah, tapi tidak pengajaran Jawa utamanya penggunaan tidak teksnya. Diharap bisa menjelaskan definisi teks bahasa tradisi dengan baik. Kedua, menjelaskan ciri-ciri teks bahasa tradisi dengan baik. Ketiga, menganalisis struktur tradisi Sunda mengenai kelahiran dan tradisi. Bangga jaga, bangga buka learning nasional-nasionalan. Apa tadi? Bagi ke ya. Oke, dengan rekan-rekan karena saya anu bahasa ini sok naos sakalian sareng bahasa Jawana nyata nuliskeun istilah-istilah tentang hal-hal anu teu ngartos. Ya, nah ini Anu dibaca dia kopi kesina teh tentang bahasan atau pedaran. Sareng cara nuliskeun pedaran bahasa Sunda. nah, aya tadi kesanes Tradisinya salah ini nah iya aya pedaran, aya cara nuliskeun tradisi Sunda. Mungkin sami, mungkin beda. Namun lamun kita diperhatikan eta teh aya dina teks pedaran bahasa Sunda utamana dina materi pelajaran tradisi Sunda anu ditubikeun ini tapi dina maksa kandungan. Nah, teks ieu aya dina definisi, aya dina ciri-ciri, sareng aya dina strukturna. Anu kaopat engke aya dina materi tradisina. Dina definisina we heula aya teruskeun bahasa tradisi lawan teu sih. Sok tulisna ieu tulis. Oh, inisiasi. Proses inisiasi teh proses narima. Lamun Bapak di luar teh kumaha aya biasa kawalan proses narima seperti lamun dina OSIS mah aya disebut MOPD. Nah, eta teh proses inisiasi penerimaan peserta didik, masa orientasi peserta didik. Nah, eta teh lamun dina teori kailmuan mah eta inisiasi. tadi tekan mau Panaluntikan. Oh, panaluntikan teh bahasa Indonesia nama penelitian. Dina ieu mah dina istilah-istilah langsung. Aya dina narasi, deskripsi, sok. Yang bedakan teks narasi dengan eksposisi Pak. Nah, aya biasa awalnya narasi, eksposisi naon bedana? Anu biasa awal dipasang konten 100 lah kami mah. Narasi mah ngasih tahu. Ngasih tahu. terus gambarkeun Pak. Enggak, itu mah lah, ada cuma lah. Besok narasi kasih tahu sebenarnya. Ama tahu nggak? Menggambarkan Pak. Ayo menggambarkan tahu? Deskripsi. Deskripsi menggambarkan narasi. Nah,
itu jangan orang tua hari nanti skripsi benernya. Argumentasi apa? Narasi nyari kader, deskripsi menggambarkan, eksposisi menjelaskan. Itu juga itu eksposisi menjelaskan bahasa Indonesia nama, tapi nggak jemprekin bahasa Indonesia nama. Biasa nanti pakai peneta karangan eksposisi. Jadi nggak nerangin atau tapi nggak jemprekin hiji hal atau hiji objek di kumah prosesnya di mana kejadian dan sebagainya eta disebut nanti karangan eksposisi. Nah, ciri-ciri nanti ayat sabar hidup dibaca sampai informasi pengaruh informasi mengajarnya ngajawab lawan saha gimana gunawan gerakan ubahan itu apa bahasa resmi hal yang paling penting di tempat eta karena bahasa kudu nyokok karena naon sok saha biasa kudu aya gagasan jeung fakta apanya oke pasar bener gua payung terus isi pernyataan, mengubah komentar, terus fakta mah hal nyata hal kejadian paham ini ya bisa dilanjutkan dengan pengadilan selanjutnya. Oke. So, awas deui dengan materi eta. Ya. Ditambah ada ngeusikeun kana LKPD anu aya dina lembar pamungkas. Struktur anu terus dibaca di dinya tidak learning. Ayo sama apa? Panutup. Bukan apa? Awalan. Kayak apa materi ajarnya. Anak kami kayak pamalan sanes tentang bubuka. Di bahasa Indonesia nyokok karena lupa-lupa bisa karena proses dina alat dina kejadiannya lupa-lupa biasa dijelaskan dina resip pun paling lupa ungkapan tulisan bahasa bisa diupayakan jadi pungkasan bahasa ini tahu kita udah pahamnya orang buka resip yang penutup lamun dina teks eksposisi tambah bisa merah struktur tesis saya disebut rangkaian argumen. Oke, terus penegasan ulang. Oh gitu, bangga dikerjakan lupa opat. Nganu bahasa hidup nyari lah. Cukup teks bahasa definisinya, terus sebutkan ciri-ciri kalian binopat ya dua. Oh, mantap. Pakai gua tadi nyari hasilnya. Oke, untuk syarat kembali mendapatkan namun disebut definisi kemudian kamandang kita enggak jenak Bahasannya eta teks anu ngajian begini hiji hal anu dicatat dina fakta-fakta jeung pengalaman. Ratul kalau mulyana ini bagaimana ya Yos naon disebut ciri-ciri teh bahasan bukan tidak
paling pokok dina ciri-ciri teh nyata ayeuna gagasan sareng fakta. Ayeuna dina materi anu salajengna nyata dengan teks tradisi nuna struktur tradisi tak. Harapan ya usaha anu biasa ngadakeun ngeunaan buku kabeh sina aya dina paragraf sabaraha. Anu besi aya dina paragraf kalimat berarti dina paragraf bukan hiji atau nabi buka nu paragraf ngajenrekeun ngeunaan gagasan tuliskeun we teh ya dina kakedeuna oke cirian ieu gagasan ieu fakta ya. Nah itu apa tadi hasil survei tadi temukeun gimana sih dengan struktur teks teh luka dina teh eta buka. Nah buka teh eta nuliskeun dengan hakikat tradisi katanunan terus begitu. Beusi ngajenrekeun praktekan kegiatan tradisi jeung alat-alatnya resep kesina eta kitu. Masyarakat Sunda miboga budaya anu bisa dibedakeun jeung budaya sebenarnya. Oke, miboga ada pikeun ngumpulan hidupanana. Gagasan kan si penulis teh harian ngomongkeun jeung budaya Sunda boga budaya anu beda jeung nu sejen. Nah, anu disebut faktana eta manusia di mimitian kelahiran. Mangga, sok kata nabi aya nu bisa mairan karena kamana ayo kabalan apa? Fakta juga gagasan anu ditemukeun bisi hidup benten sami wae. Karena benerna kanggo bahan evaluasi tidak berhenti kanggo ngesian dina kelompok. Nah, apa di alungkeun dina grup. Asianna saran menjalankeun rata-rata 73 kredit Bapak anggap ieu tos rekse. Sok simpulkeun, sareng simpulkeun. Jadi pengajaran itu dengan saudara diwamun ngajelaskeun ciri-ciri definisi ciri-ciri sareng pada pedaran bangsa kekandungannya tah kita pendengar kumaha diajarkeun we lieur teu lieur lain berarti normal lieur bangsa teu. Nah, nganggeun anu ieu rusuh atau napi cekak atau napi rada Pak lawanan mah dan naon cekak sakitu. Nah ya yang lainnya. Nah kalau pelajaran selanjutnya ku tidak pelajari dina materinya artinya kamu minggu payun masih kena dengan tradisi Sunda tapi nyokok karena analisis besi sareng analisis aspek kebahasaanna. Maka searching oke dari ilmu sanesna pertamanya hari rekomendasi di Pusnas nanti akan katarosan dalam materi dalam bentuk WA pada dengan grup pada dengan secara pribadi cara membuka maka harus ahli alhamdulillah pangalenana para sengse kemudian kami diajarkan Bapak biasa dimanfaatkan salam barokah. Amin. Atur nuhun Bapak, kemudian kita berpantang selama minggu payun, bila seperti kolega ya.